Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring dina pangajaran carita pondok. Ieu pangajaran teh nyaeta pikeun murid SMA atanapi SMK kelas 11. Sateu acan majeng kana materi nepangkeun simkuring Anik Zianul Jannah ngajar di SMK Hiji Negeri Kota Sukabumi. Tujuan pembelajaran anu baris dihontal dina ieu pangajaran nyaeta anu kahiji, siswa bisa ngarumuskeun rangkai carita pondok kalayan merhatikeun struktur jeung kaidah kabasaanana. Anu kadua, siswa bisa mekarkeun eusi carita pondok kalayan merhatikeun struktur jeung kaidah kabahasaanana. Sakumaha anu parantos dipedar dina pangajaran anu sateu acana nyaeta ngeunaan watesan carita pondok, ciri-ciri carita pondok jeung unsur-unsur carita pondok. Ayeuna urang lajeng kana kumaha prak-prakan dina ngarang carita pondok. Di antara hideup aya anu kantos ngarang carita pondok. Saleresna ngarang carita pondok taya aturan atawa padika khusus. Ngarang carpon teh gumantung kana pangalaman maca, tatanya sarta prakna nulis bari teu poho dibarengan ku muka kamus pikeun mika nyaho harti jeung nuliskeun kecap. Anu kahiji prak-prakanana neangan ide atanapi ilham. Neangan ide tiasa tina pangalaman pribadi tapi kudu diolah deui jeung nuliskeunana ge ulah siga curhat dina buku diary. Sabisa-bisa diropea jeung dieuyeban deui jadi carita nu matak ngirut. Anu kadua nyaeta nangtukeun jejer atawa tema. Jejer teh inti carita ti awal nepi ka akhir. Alusna nangtukeun jejer teh matak ngirut nu maca. Masalah nu mindeng kapanggih dina kahirupan sapopoe, luyu jeung kahirupan kiwari atawa nu keur rame dipasualkeun atawa sok disebut aktual. Milih masalah nu kira-kira kakawasa jeung boga rarangka karangan atawa tujuan pikeun cecekelan sangkan karangan puguh awal akhirna. Nu katilu nangtukeun palaku atawa tokoh jeung watakna atawa karakter. Palaku teh nyaeta jalma nu ngalalakon dina carita. Unggal palaku boga watak nu ngagambarkeun pasipatan sewang-sewang, luyu jeung temana. Aya palaku utama nu watakna bisa hade atawa goreng, disebutna protagonis. Aya lawan palaku utama nu disebutna antagonis, jeung palaku tambahan disebut tritagonis. Anu kaopat nangtukeun latar atawa setting. Latar teh lingkungan nu ngadadasaran lumangsungna hiji kajadian dina carita. Gunana pikeun ngantebkeun gambaran kaayaan nu keur dicaritakeun. Latar dibagi tilu nyaeta tempat, waktu, jeung suasana. Nu kalima nangtukeun galur atawa plot. Galur teh runtuyan kajadian nu lumangsung ti awal nepi ka akhir. Rupa-rupa galur bisa digunakeun pikeun ngarang carpon. Bisa digunakeun galur maju atawa merele, galur mundur atawa flashback, galur bobok tengah atawa campuran. Pikeun ngalalanyahan ngarang carpon bisa oge ngagunakeun rarangka karangan, manggala sastra dina pamuka carita
ku cara netelakeun watak palaku atawa ngagambarkeun tepat waktu jeung suasana. Nu kadua, dina kompilasi inti carita ku cara netelakeun palaku keur nyanghareupan masalah, resolusi atawa ngarengsekeun masalah ku cara mere bong-bolongan nu karandapan ku palaku ngaliwatan carita. Anu terakhir bisa oge tina antasastra panutup carita ku cara pangarang mungkas carita patalian jeung robahna nasib palaku nandangan kasedih atawa kabungah. Nah, nangtukeun puseur sewangan atawa point of view. Puseur sawangan teh tilikan carita naha nurutkeun gaya jalma kahiji atawa pangarang saukur nyaritakeun langsung ngagunakeun palaku carita. Biasana make palaku kuring. Jalma katilu biasana make palaku manehna atawa pangarang saukur nyaritakeun wungkul palaku-palaku carita atawa gaya ngadalang. Sakitu pedaran ngeunaan ngarang carpon, mugia tiasa ngalarapkeun prak-prakan nulis carpon dugi ka ngajanggelek jadi hiji carpon anu utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.